Asa ku geus jangarna poe bieu mah urang nyeblak cekeng teh. Nyieun besti da boga bahan-bahana. Teu ieu si bumbu seblak teh menang nyetok basa eta loba kene. Heuh sesa dagang sabenerna mah ieu teh matak saporsi-saporsi. Tinggal kecemplungkeun we ieu mah babari besti teu kudu digoreng deui. Di pasar teh tadi teh meuli kerupuk, meuli mie, meuli baso, parantieun budak hayang nyeblak. Soalna budak nu gede mah teu cukup saeutik besti lamun meuli oge jadi kudu nyieun. Lamun nyieun saporsi oge sok nambah deui, minta lagi cenah mau bikin lagi. Heuh boga budak keur mareurejeuna rampus kitu kana barang dahar teh. Jadi sabisa-bisa diakalan ngarah tongkot jajan wae kitu. Nyieun we sorangan cekeng teh ngarah wareg. Tuh geuning kot satamruan kieu urang masak kieu teh duaan jeung si bungsu. Si bungsu sok bebelewokan deui ngadahar seblak teh. Pokona mah jajanan-jajanan ti mimiti batagor somai nu kararitu teh urang mah nyieun sorangan besti. Keur mah heueuh kan baheulana urang teh sok dagang nu kararieu teh. Ari ayeuna mah geus tara dagang jadi nyieun teh keur soranganeun we. Ari keur budak nu kahiji di pondok mah ketang tara nyetok-nyetok kieu urang oge meuli we sakalian soranganeun mah. Ngan kulantaran aya budak di imah ayeuna mah teu katahan cekeng teh lamun hayah we kudu meuli mah. Jadi we nyieun sorangan. Kela ieu teh keur ngadahar seblak ujug bruk we si bungsu mah di bontengan. Budak nu leutik mah beuki kana bonteng teh besti lula belalab nu kitu teh beuki. Tuh tingali kalakakot bruk deui bari kot galalede neuk teu kanana teh. Hayeul cekeng teh kot hararese ngegelna oge bararadag teuing. Naonnya lamun jalalangar teh seutak seutik nyeblak atawa baso. Asa cenghar kitu lamun dibere lada-lada teh. Padahal mah leuwih cenghar ditaplokan duit 2 gepok kitu dina tara. Da eueuh duitna keur naplokanana deui. Jadi we kana seblak. Kot menikmati kieu tingali si bungsu ngadahar bonteng belowok-belowok. Enak cenah enak heuh enak we da kariam. Ari urang mah nu nyieunna kadang teh sok saeutik we payangasaan. Ieu deui si cikal kot kasibuk besti rek ngadahar seblak-seblak wae ge. Kotkeun ka kudu nyanghareupeun heula kipas terus ngabener-bener HP. Cik teh eta pira tinggal ngahuapkeun meuni kot kariweuh. Geus ngahuap oge masih keneh culak cileuk neangan topping cenah ieu teh naon nu kriuk-kriuk.